Lamun aya jalmi iri kana kahirupan urang, henteu kudu riweuh hadirin. Sabab henteu satiap jelema resep ka diri urang, henteu. Keur manehna mah kasuksesan urang, kabungah urang teh bisa jadi bencana tah. Kaberhasilan urang bisa jadi kasangsaranana tah. Keun we anu bunga-bunga urang, anu sangsara manehna. Sok saha anu rugi? Salama urang teu pernah dolim ka jelema, terus we aya jelema anu henteu resep, henteu kudu riweuh jeung salempang jeung sieun. Sanajan manehna ngadoakeun goreng misalkeun ka urang, demi Allah hadirin, eta doa anu goreng moal nepi seutik acan ka urang moal dijamin bakal balik deui ka manehna. Bakal balik deui kana diri soranganna. Jalma anu iri dengki mah hirupna, waktuna, energina, pikiranana bakal beak jang mikiran kaayaan urang. Urang tibra sare, manehna guling gasahan coba. Mikiran urang. Terus jadi pengamat penilai karena kehidupan urang. Kesetiaan apalagi yang diragukan darinya coba. Angguran mah urang syukur. Lamun aya jelema iri julid karena keberhasilan urang teh syukur. Sabab aslina diri urang anu loba diuntungkeun mah hadirin ku kagorengan batur teh. Dosa urang dicokotan ku manehna, kahadean manehna pinah ka urang coba. Jeung doakeun mudah-mudahan we dipaparinan topek hidayah ku Allah pikeun eta jelema supaya dibebaskeun tina panyakit iri dengkina da karunya atunya.